Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Neng Amelia Syadiah, abdi ti kampus IAILM Suryalaya, prodi PGMI semester 2 kelas A. Di dieu abdi bade macakeun pupuh Mas Kumambang 5 padalisan. Wilujeng nyaksikeun. Duh Gusti, ieu alam ku endah teuing, loba tatangkalan, abdi meni janten bingah, sabab tea alam endah. Sok inget kalembur nu endah tur asri, nu sok mawa waas, jeung rasa bungah di ati, lembur kuring tanah Sunda. Langit biru angin badag meni tiis, jongjon karasana, abdi calik di sisina, bari ngarasa gumbira. Paso sore langit meni beuki endah, taya kahujanan, kumargi meni halodo, daharita meni caang. Dina wengi bulan sabit ngaji ripit, caang katingalna, abdi calik ningal langit, mani endah na kacida. Sakitu pupuh Mas Kumambang ti simkuring 5 padalisan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.